Jangan lupa ya, di like, di komen, di share, and di subscribe. Terima kasih. Masya Allah, ieu urutan kebiasaan cara diberesan. Aduh, ini teh kupararanas. Kata si Unjunnya ada tidak ya? Ini ibu masaknya banyak, tidak habis. Mau ke rumahnya, mau dilihat, taunya ada meren di rumah. Tidak ada motor. Assalamualaikum, Cek Njun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Haji. Sok cari gerak. Terima kasih. Alasan beberes. Acan, Bu Haji. Salah ibu kene. Iya. Ibu masaknya banyak, mubazir. Tidak ada yang makan kalau di rumah teh. Masaknya banyak, tidak ada yang makan. Kalau si bapak mah tidak mau masakan ibu, katanya tidak enak. Padahal mah ibu memasaknya selalu pakai bumbu 7 rupa, tapi tidak enak katanya. Masya Allah. Nuhun. Nuhun ya Bu Haji. Atas mere sayuran. Ngomong-ngomong, besok katanya ngaji di RT mana? Ibu kemarin tidak mendengar. Ibu mah lagi sibuk. Masya Allah, Bu Haji, pengajian kan masih di Masjid Anu Kamari. Masih ada pembahasan encan kelar. Oh ya udah atuh, ibu belum beres, itu masih belum majak cucian. Itu masak oge belum diberesin. Ya udah atuh ya. Ibu mau pulang dulu. Nuhun, nuhun Bu Haji, nuhun ya. Masya Allah. Iya, sawang suanya. Udah ya, ibu repot. Assalamualaikum. Nah. Assalamualaikum, nah. Waalaikumsalam. Kebeneran, Cek. Pas banget ya. Meniku keren, Cek. Karena ge urang nu dek nyamper. Iya. Cuma geus ti heula. Aku telat teh. Nah. Ayeuna urang arisana ka mana heula, Cek? Kan sekarang teh di rumahnya Teh Iyo. Jatuh. Teu nya poho. Ya kumaha nya arisan teh loba pisan meuni 100 leuwih. Urang ge meuni poho. Iya. Ayo ah. Ini Kak Kulino ini. Sing aya itu nanya berkatna. Mudah-mudahan kita yang keluar, kalau enggak
Aya tuh teh. Kayak amun euceun nu keluar ke urang kenoi heuh. Tenang itu mah bisa diatur. Ayo ah. Kieu sabab poe pagawean teh Boga anak uno katalang pisan ang arulin memotoran segala waktu malam. Ante geus kolot pulang bala di barantuan waktu kudu kegiatan we ieu anak muda itu banyak. Tiba kos tiba kudu mah katalang ku anak itu we sararap aja. Tim jalur dan wali tadi tukang pihak gunung di Boman kebagian langsung ke nama gunung pihak. Be ngari sing marulu deui Terima lauk teh tanu dua teh nu alhamdulillah pagawean geus paen. Orang deh nyai. Arulin deh kalau nya di sarana teh. Ini kelautan. Kelautan nih nya. Barodot teh mana arulin Iya teh dua. Lah, Jamila. Kita cara nanggu. Boga ieu mah. Ayo Mas. Ulah dirusak ka ulah. Ulin. Hai. Mi. Naon? Mi. Nek ulin heuh. Oh, mana ulin man. Ulah jalan aja nya, mi teu boga duit. Man. Lebar mah ngawadang we, tu we jambrong. Mana ulin mah. Wih nya. Merah kalinya. Ada. Dah. Lebarangor. Kram. Aqua. Ini aqua. Ampun ini teh film anu lagi viral tehnya. Ini maneko resep. Iya kesukaan Ibu Haji. Tah si ieu tah. Sinaon eta ngaranna? Mbak Yu. Tah, eta mah ijo cenah. Deh, Jamila, deh. Si Imas menipu kitu. Jamila. Pasti bukan air di sana, anak lo, kan? Bener ya. Kita yuk. Bila menarane Jamila. Jero ya. Ini digoreng. Kaji. Goreng. Kaji ayo kaji. Bila lucu. Ayah lemari es. Lumayan es. Yuk, mari minta es yuk. Ih, entar eta si Imas jatuh meureun entar. Ih, tuh kan si Imas jatuh. Ih, eta si Imas kasihan eta jatuh. Imas. Kaji lo aja. Imas. Kami kembali TV-nya. Senang gede TV-nya sarua. Siapa itu? Pada bararisik di rumah Ibu Haji. Ih, sono. Ih, orang lagi nonton TV, resep-resep.
pada datang. Sono. Jangan Mika. Pada bararik sono, pada bararik. Bararisik sono. Yang nu buat TV. Sono bararisik sono. Sono pada jelek banget, pada bararau itu di rumah Ibu Haji. Sono. Udah pada wangi. Sono. Yang nu buat TV. Tidak boleh, udah dimatiin TV-nya sama Ibu Haji. Korek. Pada pararulang sono. Tidak boleh. Tidak boleh. Pada pararulang sono. Kenapa sih itu bocah teh mah kurang rese? Sono pada pulang. Sono pada pararulang. Sono. Yang buat TV. Sono. Jangan. Sono. Ya, goreng. Teh pada baris sono. Ayo. Bocah teh mengikuti rasa raropan. Tidak dididik kali sama ibunya. Kalau main ke rumah orang mah harus sopan. Ini mah tiba-tiba pada masuk wae. Ibu mah tidak seneng kayak gitu. Nih, udah. Nih. Astagfirullah. Kalau lenyap. Non, mulai TV. Beli TV nu gede Mi. Tadi beli TV. Siapa yang mulai main ngambil ke TV kai? Boro-boro mulai TV yang mulung ke paling cuma 5.000 perak. Saya jadi laki. Tadi beli TV ulah Mi. Diusir Mi. Ku Haji goreng. Tempat TV di mana? Itu. Nini goreng. Atuh lain asup nempok. Enggak asup Mi. Diusir Mi. Lain ku kabina mun diusir. Nyai meureun balangornya. Itu. Nyai mah jeung Jamila nyebut TV doang, yang nyebut TV terus diusir. Duh nyai. Kumaha mi atuh teu kabeli TV. Engke atuh urang meuli heuh. Amun mulung rada menang lobaan. Nya. Ya ieu mah atuh eueuh duitna. Ayo beli na, ayo. Ih, ngambekan TV meuli ka mana aing? Ngomong jangan penting ayo beli Mi, gitu. Beli mas itu, utuh. Kabina nya eta tetangga teh tibang anak aing tibang hayang lala joget. Atuh pan ngabeak ieu meureun tibang morototan TV mah. Ih. Adinya teh siga cepet tuh, entar bulu tuh. Nyari tawa-tawa ulan. Wah, ini nah. Duh. Disebut goreng. Astagfirullah, nya disebut goreng. Buta suganetanya sakit gelis nah itu. Kita hidang. Kadia. Sing salabarnya, kumaha ieu mah mita da beli TV, bolo-bolo jeung beli TV jeung da anggeriku. Jeung beli PSG. Sing pareri, sing prihatin, bolo-bolo jeung beli TV teh. Sing jajannya ge hararese. Atuh kumaha bapak ieu teh boro-boro mikiran jeung jajan. Mikiran pisan. Mun asup masa bongkok-bongkok dengan duit jeung parabji ya duaan. Makasih mah pemikiran ieu pan. Minggu sok bararingung, teh na backup TV di mana duitna. Kieu teh mah mah sok bararingung kinyatuna. Mah mah sarare teh. Ini teh hirup teh kudu kumaha deui. Mane mulung mah mulung di janari nepi keur kades bedug maghrib. Tapi jangan sorangan teh bang mulung bebenangan nanti bang baraduit boro-boro jeung meuli nyai.
Sing parurihnya, sing ngarang kami, sing karunya kami ulah kos bapak taledar.